Baru degol. Sok Pak Haji. Ayeuna ayeuna lamun si Uli teh diuruskeun rek usaha. Tah ayeuna urang nepungan si Ustad. Si Ustad. Oh, si Ustad. Si Ustad detik urang nepungan ayeuna. Urang badami kumaha carana supaya si Uli budakna aya bapana. Pira ku ayeuna lahir anakna, anak si Uli bapaan. Usahanya atuh Pak Pak Haji. Lalakina. Justru eta mata aing bingung ieu teh. Ayeuna urang badami jeung si Ustad. Kumaha carana supaya eta lalaki anu ngakieuan si Uli beunang. Kapanggih, kurang badami si Ustad ayeuna. Masuk. Terus teh. Sok. Gede. Kemana ya teh? Ustad! Ustad! Mana nya si Ustad ieu teh? Ustad! Aduh. Cik, tolong kan ditutup bisi kabelah tukang kabelah ditutup. Bisi nyumput si Ustadna. Yuk kan ditutup teh yang ditutup. Pak Haji. Oh, ceburu. Sok. Ustad! Aya naon Pak Haji teh gogorowokan era ku batur tuh. Oh, dasar si Ustad situ make tajwid situ boga akhlak kita lalanja. Pak Ustad teh geuningan Pak Haji. Ya, neangan ka mana sama neangan pakeun hayam sama. Ya, dengekeun Ustad. Aing si Ustad dasar si talalanja TV. Aing da. Ieu teh darurat, Ustad darurat teh. Cing atuh ari Pak Haji aya darurat teh naon atuh? Rareuwas teh aya naon atuh ieu teh? Gempa atau aya naon ieu teh? Weuh, si Ustad dasar sultan leutik si kurang dalil. Deng, duk sok diuk. Teh aya naon atuh? Sok diuk di dieu. Teu sopan wae ka mana karep ari ngomong teh. Ieu teh aya masalah Ustad anu darurat teh. Hampura tuh udah emosi. Ari ka urang teh tanda kula. Maaf. Tah kitu tah. Darah tinggi eta teh Pak Haji mah kitu tah. Tadi diuk. Naon atuh? Meni riweuh aya naon teh? Tah dengekeun heula. Jadi tokoh agama, jadi tokoh masyarakat teh kudu peka atuh terhadap lingkungan. Heuh, dan naon atuh teu pararugu da keur nyalse ujug-ujug gogorowokan teu pugu. Ustad, ngalawan ka Pak Haji? Lain ngalawan atuh Pak Haji. Kan hariwang we di gogorowokan atuh. Dengekeun heula aya, dengekeun heula. Ayeuna teh di urang teh di lemur teh keur aya wiwirang gede. Ari kudu diomongkeun mah. Maruku mah. Wirang naon Pak Haji? Sok rareuwas ieu mungkin gede. Apa sih Uli? Apa Pak Haji naon gitu? Cili si Jintan. Heeh. Keur kieu aya teh Ustad. Maruku mah cenah teh. Kayak usaha eta Pak Haji. Justru eta. Ayeuna teh geus hamilna teh 5 bulan. Kumaha sok mesti 5 bulan? Atuh tilu atuh. Iya Ustad tuh. Eta 2. Oh, nya atuh jeung eta mah. Jadi 5. Nah, Ustad dengekeun. Kan ieu teh Pak Haji teh geus bingung bakal pieu kepada mi jeung si Degul. Ieu kumaha carana sabab ieu lalakina eueuh. Heuh naon? Maksudnya ka Pak Ustad mah ari lalakina eueuh atuh? Tuh, nya Ustad astagfirullahaladzim. Ya aing ari kieu mah jadi emosi urang Pak Haji. Lain kumaha dengekeun heula Ustad. Ustad teh kudu boga perasaan atuh hirup teh. Nya boga ieu perasaan mah atuh Pak Haji. Tuh. Kadenge Degul, kadenge. Kadenge perasaan cenah. Geus, ari kitu mah regreg. Nah, lamun Ustad boga perasaan kitu berarti si Uli ku Ustad atuh ieu na teh. Naon ieu Pak Haji? Ujug jangka ka Pak Ustad naon teh maksudna? Ustad so alim, so ya. Ieu teh disaksiana teh aya saksi hidup tah. Siapa Bang Dukung? Teu meunang ayeuna. Geus, Ustad yakin ieu mah Gul. Si Ustad nepi ka boga perasaan ka si Uli teu sangka aing mah. Nepi ka kitu na astaga. Naon ieu maksudna? Naon mah ujug jangka ka Pak Ustad? Geus Degul. Ayeuna mah urang balik dengekeun heula. Cing ker Cicing heuh. Mung naon? Akan tadi oke boga perasaan saur Pak Ustad. Heuh nya lamun teu boga perasaan kumaha Pak Ustad? Ka dieu ngomongna. Yeuh ayeuna mah Pak Haji mah asa dibentar gelap tengah pereng-erengan. Ngadenge Ustad boga perasaan ka si Uli. Astagfirullahaladzim. Ustad, ayeuna teh geus mulai ngagedean ieu na teh teh. Are kumaha teh Ustad? Teu sangka Pak Haji. Ya Allah. Hareudang ieu mah Pak Haji, hareudang ieu. Naon maksudna naon eta mah nya ka Pak Ustad naon? Pan tadi Pak Haji nanya. Cek Pak Haji ari Ustad teu boga perasaan. Cek Ustad kumaha? Nya boga atuh Pak Haji. Perasaan mah. Cek saha eta kan cek Ustad. Heuh, boga perasaan masuk lamun teu boga perasaan aduh payah tuh urang Pak Haji. Maka jeung dipengkolkeun kana pae. Ulah kitu Ustad. Ayeuna make Ustad Pak Haji geus capek neangan lalakina. Geus ku Ustad. Ustad we ayeuna mah. Naon maksudna mereka kudu ku Pak Ustad ieu teh? Ya, daripada Pak Haji ayeuna idar-idaran, lieur neangan ka ditu ka dieu, mending Ustad anu geus boga perasaan. Hok, Pak Haji, pokokna mah abi teu suka teu ridho dipitnah kieu. Abi teh sebagai tokoh agama di dieu teh Pak Haji. Abi teu narima dipitnah kieu ku Pak Haji. Nah, make jeung nyebut dipitnah, pan tadinya nyebut boga perasaan. Teu narima Pak Haji. Teu narima. Soalna mah ieu fitnah Pak Haji teh fitnah.
Urang teh wau teu naon ka si Yuli ujug-ujug yang ka Pak Ustad naon maksudna teh? Astagfirullahaladzim, eta nyebutkeun ari ayeuna tempo kieu Ustaz menyebutkeun teu wawu, teu nariman. Dengan tegul tempokeun ku aing HP-na. Ya apa-na ya Pak Haji. Bisi Ustaz Pak Haji nyebutkeun di jeunan. So, Tinggal aing fotona. naon da? Tinggal di fotona. Apa eta ka si Uli? Apa? Henteu Pak Haji. Hah? Henteu. Henteu apa? Nah, manjing sumar sanggir. Henteu. Henteu Pak Haji. Oh, Ustad. Ayeuna mah kieu wetan. Ustad mah tikal mikiran diri. Pak Haji ayeuna arek badami deui jeung tokoh masyarakat nu sejen. Yen lalakina ayeuna geus aya. Nyata Ustad. Ya deul hapena. Geus. Siap, Pak Haji. Ayeuna mah. Geus Pak Haji mah geus ayeuna geus hoream nguruskeun masalah nu karieu. Lain imah urang, lain imah Rasa teh. Bisa deul sok ngabejaan wae. Ampura Pak Haji ayeuna balik atuh. Sok pikiran eta mah ku Ustad. Yeuh, dengekeun heula yeuh. Naon? Ulah luman lamun kitu. Rek moal eta teh. Si Uli teh kumaha si Uli? Dengekeun heula yeuh. Lamun ku Ustad moal, si Uli teh geulis atuh. Geus ku aing nikawin. Nah gitu. Kuy jadi. Cek. Anu Ustad make jeung urang. Tapi rahasia ya mah. Rahasia naon? Geus cek aing mah ayeuna mah. Mending kene ku Pak Haji we si Uli mah. Daripada barantakan rumah tangga. Barantakan rumah tangga Ustad. Rek ka mana atuh Ustad? Rek ka mana? Embung bisa direbut. Sa. Yuli. Kieu itu nama sunah lain make jeung tinggal itu teh. Wah, umrah kayak gitu. Sok. Ayeuna Ustad ka ditu. Teang si Uli. Oh. Nah. Kop ridho lillahi taala Pak Haji. Yo, aing kawin pamajikan maneh. Ayo mau jadi kita Pak Haji. Ya kan. Betul, Pak Malik. Aduh, Pak Malik.